pecat ning carita di hiji patempatan nyata hiji kebon Lurah Semar Badranaya sareng putrana Cepot oge katut tatanggana ngariung eta di hiji kebon anu maranehna teh kacaritakeun teh keur ngararobrol di kebon eta teh. Lurah Semar mani alewoh cacarita teh nyaritakeun naon pokona masih mak wae nya kabeneran sabari ulin bari diajar nyo wayang jeung diajar nyarita itu kajadianana Lurah Semar Badranaya nyarita adalah amuy bisa panggil deui jeung wacu alhamdulillah ieu teh kebon dewek carita nama anyar meuli lain meuli kita nganyuk alah dari uang maresep kekebonan resep ngurus kebon uang mah rek nahatun angan kapusing mah nya ngurus-ngurus kebon atuh uang geus kolot kieu mah da ka mana deui daerah ka kota eueuh sampeureun rek nyamper sah ka kota usaha di kota da geus loba di kota teh nu arusaha teh dawa merek usaha naon da jama bodoh geus wae uah malau ulu kutek we di nu kararieu sugan kebon anu anyar ayeuna dibeuli teh bisa jadi hiji pendapatan keur uang rek dipelakan sampai we kuat pelakan sampai beren cocok tadi dia jeung taleus meureun kabeneran uat ayeuna teh di baraturan tah boga tatangga ieu nya kumaha cara rager ieu teh ya naon bararengong we atuh sia teh nyararita ulah cari cing wae sia teh aing ngabaturan dewek mah bisi ngerek kudut batuh ku dewek geus disiapkeun aya kopi aya naon deui teh kolobot rokok ge aya rokok naon tah menak jingguk da rokok uah mah kaweukin eta we menak jingguk nya sok ninyo kopi ka ditu tah aya kopi ulah ngadon ngahalulang we sia teh baturan dewek di dieu kerek ngagarap di dinya macul tah bantuan macul ngagarap kebon dewek di dieu dah hieum kieu kebon tatu teu kaurus kudu bogana tadina teh da jararauh maranehna mararantau mararantau wae jadi kebon teh kaurus dibeli we ku dewek teh sugan jeung sugan bisa kasampeun ari dipelakan mah lebaru we teh aya tangka naon teh pelendik teh naon teh lamtoro kedah teh dicoelkeun kana sabrang ke sambel dawa mah resep kanu kadaharan kali itu kajeng geus kolot
pelending teh ngaguru sabrang we make uyah dikecolkeun we nya sambarna teh sambar bledag teh tuh nya pelending teh dialaan dicoekeun kana sambar bledag teh sabrang wungkul da make uyah wungkul digerus geunah teh bukan nama teh ya babandinganana nggak pelending teh ngaranna teh lam toro dan naon teh manira weuy kieu nya keun ke diala lah nya jeung karolot manten dae geus harideung mah da teuas teh nya ngeunana mah nu ngorana teh nu ngorak keneh geunah teh pelending teh teuing ieu nu naon ngaranna teh jalma-jalma nu arayeuna mah ting arapaleun ting teh ieu tangkal pelending teh tigana moal arapaleun da eta geuningan pelending di arahan teh poe cangkeul wacah hayang diu nya sukses atunya carita bonaon kadinya ulah ngajar-ngajar dog wae sia teh rek dititah ku dewek ke macu panggarapkeun di dieu macu naon kebon nu mana ieu teh kebon dewek anyar nang meuli panguruskeun we pangmaculankeun wah coba pepelakanan geuning mah waduh aya tanggal pelending aya tanggal pelending nya euy aya pelending aya sukun bagi sukunannya da dewek peuti sukun teh geuning aya sukunannya ke diala tuh sugan aya we sukun soang di kulub ina nama nu kitu mah wasebar nu kitu mah di naon ngaranna teh lah di nu ngorana teh dikeuretan terus digoreng manya nu ngorana kudu digoreng mah sia teh ngeunah pars teh digoreng karipis teh ka areripis nya ngeunah pisan kabeuki abdi eta teh sok alaan ke heueuh nya dimangpaatkeun we kumaha aya kalapa geuningan heueuh aya kalapa nya geuning mah kalapaan tuh baik ke dewek diala kalapa mah da dewek bisa kalapa mah terang we jeung saya mah naon ieu teh usaya diala ke kalapa mah terang we ieu bisa tanggal lama ngomong sia teh urang ngajedog wae masih tebot ngelu sirikeun aing ngomong mah ongkong wae teh ngomong mah kadinya teh dapat yang sirikeun kurang karung yang sirikeun sia teh jeung wayaki wari kasadayana mudah-mudahan cara lager we sadayana alhamdulillah tah ieu ngaranna kebon ieu aya naon kalapa aya tuh aduh naon deui itu teh aya peuteuy naon sia teh balain peuteuy itu nu bulan ditu nah da karuan ieu mah pelending anu bulan Jumaya peuteuy teh beuki dewek teh alak aing mengke dibesik mah sekalian we sok pangbesikeun we nu kira-kira perlu dialanya ala geus kolot bawa ka ditu ka imah lah jeung wayaki wari kasadayana mudah-mudahan cara lager we sadayana biasa we ka orang Kuningan orang Ciamis Tasik Majalengka Cikijing Dharma nya hari itu na begitu ka Pangandaran nya wilujeng wayaki wari be orang Pangandaran halo
Mudah-mudahan cara lagernya kurang Sumedangnya kurang Sumedang naon deui itu natanya Karawang dan Karawang kita ada ayah batu dewek dirinya di Karawang ayah orang Karawang orang mana deunya ya orang Kuningan orang Kuningan uli jeung Wayakiwari orang Kuningan nya orang Wetan Kulon Kaler Kidul Pulo naon eta bukan nama eta nya mal disebutan hiji sok poho bisa teu kasebut kabeh ongko mudah-mudahan we sadayana secara raga sarehat nya sing panjang umur harada milik sing parareunghar pokona mah lamun geus beunghar ka poho ka dewek nya babagi atuh alah ini endah kieu nya ye aduh pamandangan nya tuh betahna di alam dunya teh nya ieu dari hari urang mah melak sampai tinggal cerep tungguan sababaraha bulan mah jadi alhamdulillah bisa pake ngesian beuteung nya mata kari ayeuna mah lamun naon teh Mar naon nak jadi aing poho deui mah nyarita naon teh dahsyat loba tinggal ngalamun aing ngalamun Mar keur ngahayal aing mah alah nya pepeling we ieu maka ibu-ibu rumah tangga nya anu komo nu anyar rumah tangga mah nu ngagaduhan putra putri nya sok atulah anu ngagaduhan putra putri mah nya nu anu masih kena balita diperhatikeun dina kasehatanana nya kahade atuh karena ge balita di pasihan naon ngaranna teh alah Mar naon pasihan susu naon sia teh susu ibu asi bere asi masih kena balita mah nya sehat tah susu air susu ibu nya air susu indungna nyata eta tah jadi lamun gaduh pun si cepot anu bisa carita mah ke aing belah salah da kuluna ku si cepot teh ulah ku aing nah si cepot pacekas dina caritana dewek bener he poek ganti lah si cepot lah tong mentong aing caritana mampan ku aing mah cepot nah saya teh kudu ku aing dinya mah carita sok lancar halus teh sok nyeureub iku dewek masuk bingung teh bingung menyampaikan nada dewek mah teu biasa ieu nya nu biasa carita ka dirinya kepetang di dinya mah teh baheulana dinya teh ngadahar naon sih da dewek masuk pohoan ka dewek mah anjing nah waktu kudu pake pohoan diajar sia teh aduh punten pa ieu kapayunan sok alah wilujeng Wayakiwari kasadayana salam baktos di simkuring mudah-mudahan sarehat cara gerwe dewek mata lalat nada ari pendak ieu teh panggih ngadoakeun we nya secara gebarageurnya sing panjang umur hade milik nyambung we dina caritaan ye si budak ayeuna mah suara si operasi beun ceulina da ngadengieun gaduh putra nya khususna mun masih kena balita si budak mah kudu di pasihan asi sering pasihan asi nya pasihan katuangan anu bergiji nya umur anu karek sabulan mah tuh lating dibere kejo atuh banyeting dibere kejo mah da cara aya huntuan sing kepelag ongko dari ngurus budak teh ieu bisa beberapa bulan nya geus mulai rada capetang teh
balita mah sok atuh bari di tahun diajak ulin teh si naon ngaran teh alah si motorik otakna diasah ku indungna teh diasah naon diasah lain make asahan jadi si budak teh sok sarekeun nya tadi luhurna bere ayunan warna-warni jadi si budak tingara awas matana nya itu bere gantungan ning bae baheula mah aya budak teh sok dina naon ayunan samping digantungkeun luhurna teh bari dibere gantungan ayunan teh kegantungan cocoan jadi si budak teh si mata teh burulak-burilek we ka itu ka dieu nya fokus tengah-tengah sina uyan ayun jadi si budak teh mata teh tunda tindit kali itu ka dieu jadi awas ngalatih mata teh itu tadi ngalatih motorik nanti supaya bagus nya sok diajaran timulai balita teh ami matan awas kumacarana ta itu cuma ngajeun budak korok dilangkarakeun dina kasur ayun dibere ayunan tapi digigireun atuh budak teh deng-deng bae teh jadi jeleng teh sing paceg tengah-tengah itu malah budak teh pandangan teh lurus ke depan terus beres suaraan gerincing nya ngara awas celina pangreungeuna ngara awas nya lain dina gerincing kasering bere pengajian nya itu maca ayat-ayat suci Al-Qur'an tiap wanci maghrib we nya Qul Fatihah mah nya sok bacakeun ngami ngalatih celina supaya bisa ngarungu gitu jelas awas atuh dina kadaharanana perhatikeun oge ai budak korok mah ulah dibere game eta da teuas baita keneh mah atuh bubur nya nu bergizi ka hade atuh nya kasihan bubur ai didinya lamun boga budak cita-cita hayang jadi naon boga budak dewek mah boga budak teh hayang cita-cita teh jadi budak sukses budak sukses ai didinya ai anjing aing bala boga budak teh hayang anu pinter calakan hayang jadi tahun ngerete tentara hayang jadi tentara aing bayang jadi tentara budak teh lamun teh jadi tentara polisi lamun teh jadi polisi jadi presiden si anjing kan wae jangan ada cita-cita harapan mah hok wae masing paribasana jadi polisi jadi naon tadi tentara malah bedituna jadi presiden tergantung kolot nah segala macam ge ngadidikna nyakolakeunana beureun jadi lamun budak teh hayang jadi naon hayang jadi hayang soleh we hayang bisa berguna ke nusa jeung bangsa berguna nusa jeung bangsa atuh berguna jeung nusa jeung bangsa bisa nulungan kolot oke dewek mah geus kolot atuh da kumaha atuh usaha ge geus ripuh sok sakolakeun nya sing pinter sakolakeun teh gaulna kudu jeung nu parinter
ulah jeung nu mabok jeung sok ulin teu paruguh meureunana kudu jeung nu berilmu didik budak mah sok sakolahkeun sing luhur we nya lamun boga orok sok diajak ulin tara sok dioconan boga budak oh sok atuh kabantuan indungna diasuh ku saya mah sok diajak ngomong dicalakan baru cenah ge tuh kitu jenggot tengah hadangan kieu tah dicalakan moal ngomongna nani no janji nah orang sih teh ngajak ulin budak teh oh itu calana mobil teh nani nu terus diajak ngomong kumaha diajak ngomongna dede Pak, teh paya mamam jeung upuk. Paya mamam jeung upuk jeung etap. Oh, teh upuk jeung etap kumaha maksudna? Sia mah bahasa budak, teh bahasa budak. Oh, jadi bahasa budak mah naon teh? Mamam upuk jeung etap. Artina naon? Ngemam kerupuk ngadahar kerupuk jeung kecap maksudna mah kadinya boy teh ngalatih budak ngalatih budak diajak nyarita mamam kerupuk alat etap tong diutak etap atuh sia teh da ngalatih budak atuh dari budak masuk kitu da cara radel dari budak mah nya bobo dina kacul tahun itu bobo dina kacul dak kasur maksudnya mah kadinya tapi ngan omongan budak orok pada segitu teh bobo dina kacur bali peulem apa peulem oh peulem goblok teh naon teh peulem teh peureum untuk bahasa kolot mah peureum jadi peulem karena budak mah cadel. Oh ku didinya teh disebutna naon? Peulem. Pepatahan ku dewek peulem. Bade bobo bali peulem. Itu sia teh. Nya. Berarti budak teh kawas kitu sia teh. Atuh ami calakan budak kami pinter bahasa. Itu bade ameng ka sekolah. Naon teh? Bade ulin ke sekolah teh. Tuluy lalel mapai alel anjing teh naon teh alel mapai aleuy teh laler mapai areuy maksudna mah kadinya diajaran kita menyaho melancar kata-katana jadi bahasana teh lalel mapa aleuy kan cadel lah budak mah kudu cadelan heula mimitina lecek dewek masalah teh diajak nyarita budakna mi alewoh budak teh baru sorangan teh kudu mi motorik mi jalan tapi salah ngajaran kawas itu teh salah anjing budak ge make salah sia teh ulah ngajaran budak ajen ke masih kene balita ge bahasana kata-kata can alus can paseh nyebut ge kaku sorangan teh ulah dialkeun nyontohan teh contoh we ajaran budak ge laleur mapai areuy we kaditu nama itu ulah laleuy mapai aleuy ulah teh salah teh jadi make we langsung ulah dicadelan jadi budak neteng kena teh nurutan kecadelan tapi kagedena teh teh salah oke oh jadi lamun
lamun naon ngaranna teh ngajak ngobrol budak balita budak orok lah gitu diajak nyarita teh. Jadi urang teh ulah mere cacadelan gitu. Ulah saya teh kalancar we biasa mi budak ngartieun. Lamun ku didinya diajaran cacadelan bae bisi kabawakeun nepi ka kolot sia teh cadel wae kena. Tapi bener nya tak coba moal tuh ari kitu mah. Ajak berkomunikasi balita teh ku didinya. Tapi ulah cacadelan bahasana biasa we. Lamun nyebut nya nya sing jelas nyebutkeun anak ngarah budak bisa nurutan itu bade bobo dina luhur kasur tah ulah kudinya teh ulah dipalengorkeun cacadelanan bade bobo dina ulu naon ngaran teh luhul kacul tak ulah teh kalah teh ngomong biasa pada bobo dina luhur kasur nah itu sing jelas nate arah budak bisa nurutan aja oh atuh moal ari kitu mah berarti saya teh mamatahan budak teh salahnya di cacadelan kitu mamam kulupuk sareng etap teh salah berarti nya mamam kulupuk sareng etap teh salah ngajaran balita mau ngajaran budak masih jelas AIUN teh artikulasinya sing jelas garah budak teh ka dituna teh bisa paseh dina kata-katana teh mam kurupuk jeung kecap sok sing jelas nyaritana teh ulah dicacadelanan sing kabawakeun kabawa kolot sing kabawa gede terus caritaan cacadelan teh nyatulah hari kitu mah nuhun Mang Cepot aduh jadi we nyaho ye cara ngalatih budak teh nya jeung maraban budak teh anjing make maraban sih teh mereka daharan budak nu bergizi sehat itu meureun sehat we lagi can cukup umur mah ulah ting dibere naon ngaran teh kadaharan nu tarareas bere-bere sayuran-sayuran nya kangkung mah kangkung kahade sing kapelag bayam bin udu ta bayam nya bayam bubur nya mun aya biskuit rada royal saeutik biskuat naon cara teh make cai bubur lemu budak memeureun can aya huntuan mah nya mari tinggal merhatikeun bae umurna sabaraha taun nya karek sabulan 2 bulan mah tuh biasanya masuk ASI badi itu 5 bulan mun aya peningkatan karena daharan teh meureun naon ka itu na eta teh ngajaga stunting ongkoh itu gawalan perhatikeun budak teh ngajaran budak ti leuletik teh kudu jelas nya itu diajak alewoh ngomong diajak merhatikeun naon benda-benda warna-warni alah paham teh budak teh asah teh motorik teh otakna teh kaasah apal itu komo kurang aku sering di bere didengekeun gitu tadi bere suara pengajian leuwih alus teh nya tah itu ide sing gede sing bener lah jadi nyeritakeun orok teh lah ye Pak ngagara kebon kira apa teh sok we kira sanggup na kebon teh itu kudu dipelakan naon kira-kira nu pantes pelakan jauh ya tuh Pak jauh mah geus aya tuh belah ditu tanggal putih keluar montong atuh setting kita kan butuh sorangan butuh barang dahar naon teh maka dituar segala sia teh ulah dituar ya Pak ulah tama kana sina hirup tama tu aya tangkal naon ngaranna teh sukun
aya tangkal naon di taprun di lumayan jang ta kop-kopun udah hareun mah bener bisa diala udeungeunna mah bisa dipetik nya bae ditunang teh cuang melak sampo we jang lah nya sampuan we kitu Pak sampuan we kali itu sampu lamun aya taleus tawa ganyong da ieu mah ganyong teh geus eueuh tuh Pak mana dengan tanggal ganyong aya di kebun batu menta we kali itu kamu meuli mun teu dibere mah tapi anu kitu mah sutra dipelak kira disorangan ngamuk zamana bebeja heula ka ditu kanu bogana teu ngamuk nyarita heula pan segala macam kudu mipit amit ngalamenta jadi kudu pamit heula ka ditu sok diajar pelakan kita ganyong poh naon didinya bukan we aya mangpaat ngeunah bebeutian teh ganyong suweg daina mah areueuh ganyong suweg teh mun dieu teh ka ditu teh alah sagu geus eueuh tanggal sagu teh ayeuna mah da uang da geus jarang manggih tanggal sagu teh aya di tukang geuni mah saeutik tapi da ting aya beutian ting eueuh baheula mah sagu teh dugel teh ngeunah teh sagu teh nya saacik kitu teh cakel teh ngeunah tuh sok tangan tanggal sagu terus ganyong taleus deui nya da loba kadaharan bebetian teh lain bolet nya da bolet bagus umum da diparakan di sawah anu mata kesema teh ganyong taleus sagu tah geus rada eueuh teh eta tah sok teangan we pelakan di didinya kaloba tugan we supaya teu kaala nya coba kayak neangan lah cang di pelakan we nu kitu berarti Pak pelakan nu kitu tah di tengah kalapa mah geus aya tuh jelenjen wah itu kapan abis karolot kudu jalan teh bisa naik Pak nikah atuh batur nu bari saeun aya mah ngerdul jama teh hese ditahna bere duit apa masih daekeun nya kitu boga duitna minta aing alah ampun teuing atuh ka dieu keun duit atuh Pak engke we atuh geus arek ngalah ka ditu sia teh kitu sok diurus eta kebon teh da lumayan teh lamun geus dipelakan mah segala macam mah pelakan didinya dibesik bisi aya ulah kok aya harerang bararesih mah saresa poe nyeuleuna itu sok diurus ajak ka babaturan maneh tetangga didinya ya bari saeun macul mah beunang ngabesik mah bisi aya perlu diala nya ala ka ditu nya coba lah kenek diurus di balongan we lah babari cai oko dirinya kebenaran hawangan deket oko nyatu tah di beladinya aya hawangan sok dijieun balong pelakan begurami segala de atawa naon deui ka dituna teh nya cobalah di pelakan barong nya di pelakan segala macam we desukan bisa manfaat Pak sok pelakan segala macam we di dinya nya waralus di pelakan ulah melakan kagorengan moal atuh Pak mah teu melakan kagorengan mah dila itu nyarita teh Pak dila kumaha sia teh karek sabaraha menit dicangkeul cangkeul Pak tugas saya cangkeul mah geus we ke deui teu disambung deui ke irah-irah deui nya ke we heula nya panya cing pamitan heula teh sia teh ulah tadu tongkol yang baik sia teh nya cobalah kakitu wargi titipnya negara du putra putri sok dari dijing sarolehnya gitu nu gaduh balita sok diperhatikeun nya tadi teh geus dicaritakeun dimulai balita sok diajak baca ngomong diajar nyarita ngan ulah dicadelankeun normal we biasa penglihatannya dicek pasihan ayunan sina uyan ayun jadi matana teh juga sina gurulak burilek ka itu ka dieu ulah diteuneun dina luhureun sirah pisan kena bising jadi juling mata teh kaluhur sing lempeng we gitu mere naon kaulinan teh itu jadi ngarah matana teh fokus hareup itu tah atau dina katuanganana
nya sok diselaraskeun dari umur sekian sampai umur sekian sing teu apalnya sering ka posyandu matak diajak ka posyandu tanyakeun kadaharan umur sakieu sabaraha umur sakieu naon kadaharanana umur sakieu naon kadaharanana tah tanyakeun kasering ka posyandu dicek kasehatanana ditimbang tah jadi ami nyaho pertumbuhan si budak teh per bulanna teh kanyahoan penurunan apa peningkatan namun peningkatan bagus berarti namun kamarina luhur ditimbang teh beh kadikeuna menurun tak hade hati-hati nya lebih dilobakeun deui makanan yang bergizi itu da barudak anak urang-urang teh keur masa depan urang nya bising urang eueuh kan aya gaganti budak beureun sing pararinter sok adinya mah kana urusan budak we mah ngajaga kesehatan supaya henteu terdampak stunting nya matak sing sok dilalatih budak diajak dimulai borojol teh guruwak kurowok nyarita we diajak nyarita nama bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ngari bisa mah dengan ulah cacadelanan we sing kabawakeun keneh teh budak teh kabiasaan we kayak kitu teh cadel tah kitu alah bisa tumpah yang ditangkeun istirahat kok jadi durasinya lumayan teh aya umur 10 menit mah lumayan we 10 menit ge hitung-hitung yang maturan ngaronda ada yang dina keamanan oge nya rek lebaran gitu nya sing iatna dina keamanan teh sok itu di pos kambing teh disiapkeun jaraga beubeujeuh dayeuk yang hareupan lebaran ieu teh kitu sok aya wae teh nu iseng teh nu butuh teh aya wae teh kitu ka bapak-bapak hansip nya sing iatna ulah cari cing di pos ngider bising kumaha yang hareupan lebaran kieu masuk loba kajadian wararane sok loba jalma nu bararutuheun lah itu kabawa-bawa nu sok ngararonda we nya sing kuat melek we mudah-mudahan sadayana sing salalamet sing sarada sing areling anu sok daek cocorokot mah batur kita harayangan beunghar hayangan boga hayangan non karena teh makaya tuh nya para hayang boga ieu mah geus batur usaha geus mimpi boga anu dicokot ngeunah we usaha tapi dinu jalan hade nya sakitu wargi sadayana hatur nuhun ka wargi anu tos aya nu komentar tadi teh nya ieu cenah kita da kieu da ieu mah diajar hatur nuhun tos komen nya mudah-mudahan nu komen like terus sok nonton mudah-mudahan sing dipaparinan kesehatan panjang umur hade milik nya dijauhkeun tina balaina disalametkeun dunya jeung akhirat kitu lah nah doa we di dewek mah teu bisa nulungan naon teu bisa merena naon atuh da urang saling doakeun we nya saling support lah saling dukung jangan lupa di subscribe di like jeung di komen oge sok tugan be ame dewek tambah semangat we ngonten wayang golek teh tugan ke supaya kitu membeureun dewek teh beureun rada lumayan aya nyeureupna keun we da ayeuna malah hambar ge diajar ieu kadang-kadang mah dewek pabaliut lamun loba anting kieu mah nya ieu jadi suara dewek ieu jadi suara Semar ieu jadi suara Dendawa teu puguh we nya taranya rambung keur we da diajar hampura we nya bising aya cacaritaan nu menyinggung segala macam nuntun di hampura da keur latihan diajar keur diajar sakitu we wargi sadayana tong hilap di subscribe-nya channel Nati Video KBku di subscribe di like dan komen syukur oge lamun dibantu san di share nya mudah-mudahan dina
hiburan itu bisa merupakan saeutik-saeutik anu kira-kira ka hati menjadikan bahan edukasi, jadikan bahan contoh. Itu mudah-mudahan we gitu aya manfaat atau kira-kira teu manfaat mah geus padu dengekeun mah hitung-hitung radio butut. Anggap we kabira berlalu atawa anggap we angin ngagelebug. Sakitu cangkeul ya teh ya teuing mah. Sakitu we Pak, sok tutup. Bapak we atuh geus ku didinya sakalian sok ka ditu. Aing mah. Sakitu wargi sadaya hatur nuhun. Anu tos nonton ditutup we. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saeutik-saeutik we kudu loba-loba nya hayang manjang hayang loba make lah geus kecreug aya make diajar hampuranya ka sadayana. Mangga permios bage pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos ditutup pada kemana? Baik ya. Masih kena on tuh nak. Atuh mau apa lah.